Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung. Nyaeta para mitra sadaya sanes katuna acara nu katuna margi kamari dongeng palentos tamat. Ayeuna bade ngabantun carios engal judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang. Para mitra kaum dangu, kamari Mang Jaya namatkeun dongeng nu ti payun. Ayeuna bade medar atanapi bade ngahanca carios enggal. Judulna nyaeta Dedemit Guha Sancang. Geus dedemit deui cenah dongeng teh Mang Jaya teu puguh teh. Bangsa dedemit dasar dongeng bohong memang leres para wargi namina ge dongeng. Ulah tuluy dar cenah atuh. Duh cenah ieu kada demit ieu cenah ieu na minta tulung teh pupuguh teh. Teu aya bari tulung kada demit. Ieu namanya dongeng aya ukur dongengna atuh. Aduh ampun Gusti. Mun tulung mah para wargi urang teh nandadakan Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun bumi langit sareng saeusina sadaya. Teu aya deui angin mantena nu nyiptakeun janten anu kagungan sagala nu kagungan anjeunna mah itu nu anjeunna ieu nu anjeunna nu mawi urang nyuhun teh ka mantena kitu para wargi. Janten teu aya deui nu nyiptakeun angin mantena. Teu deui angin mantena nu nyiptakeun janten anu kagungan sagala nu kagungan anjeunna mah itu nu anjeunna ieu nu anjeunna nu mawi urang nyuhun teh ka mantena kitu para wargi. Janten teu aya deui nu nyiptakeun angin mantena. Urang mah nuhunkeun teh kanu nyiptakeun, kanu midamelna. Ulah urang mementa kanu sanes midamelna, sesah atuh para kumaha dipasikeunana. Bari teu ngarti lieur kitu. Tapi lamun urang nyuhunkeun kanu ngadamelna mah gampil. Gampil tapi urang kedah daria dina ngoni urang ngedana ka mantena. Bari jeung urang sateuacana urang menta teh nyuhunkeun kade ulah lali sing sakur parentah sareng nu dilarangna ku urang kedah leres-leres dilaksanakeun sing sakur parentahna atuh nu dilarangna leres-leres ku urang ditebihan kitu para wargi sadaya. Mangga ge sabada kitu mah urang teh bade nyuhunkeun nedage insyaallah para wargi tangtos insyaallah dikabul. Mangga tergantung karipul mah urang na bae. Ai urang na tara deukeut, urang na ngajauhan bae. Atuh salilana urang mah cenah nukang nongong terus hiji waktu make menta. Atuh panginten santeuna para mitra sadaya. Santeuna we. Rek kumaha bisa tepina pamenta urang lamun urang nukang nongong kitu. Namun upami urang madep mah nepi pamenta urang. Insyaallah mangga. Ieu para wargi dongeng Uwa Tatang. Ngawitan pisan Mang Jaya ngadongeng ieu kudu ieu heula ieu cenah ieu. Naon teh aya kalimat-kalimat bangsa urang Sunda ye. Urang Sunda, kalimat urang Sunda para wargi. Carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng mung sakadar karangan. Bilih nu kasabitna mika sebat tempat hapunten sanes dihaja ieu mah rupina kaleresan wungkul. Ari dongeng teh hade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus direka-reka malarasi. Pun ampun ka sang rumuhun hampura papara-paramat. Nu ngajaga di sagara nu ngancik di sirah cai. Sampurasun kanu ngancik di mulungang gunung amit-amit kanu ngagugeuh di pasir nini kakirahong nu tunggon di gunung bohong. Banyu resmi Pamagersari Sumedang nu ngarang-rangan. Dayeuh Bandung harika nanang huyung Cikapunung Sigapunung nareret katebeh kaler Cisadane nunyang ngaler Cimamiri semunga geuri Cimanuk nahruk taringgul batu ahong deui megat sihunga bisi nyiku megat cula badak bisi kadupak ulah aya tunggul kahuru catang karumpak amit-amit kanu ticai anu geusan mandi ti darat di pasampangan. Ulah amit mun ka para karuhun agungna kanu murbeng alam beurang peuting jembarna ka para karamat ka indung anu ngandung ka bapa nu ngayun.
Sampurasun kan ini genol jeung aki genol pangmegatkeun ku jampe pamegat kapegat ku catang malang katutup ku halimun menung ulah jadi tunggul sirungan ulah jadi cutang catang supa gerenyem nini kerenyem aki kerenyem mapatkeun aji agem-agem harita teh munah kayu munah batu munah segala salasad baruang sasalad baruang rai nying rai kasoran ku baranang siang ngaluntakeun para incan balang siar kipayah ku jalan aka tareka sewang-sewang aya oge para mitra di antarana insan nu boga tujuan hayang untung tina enteng teu merhitungkeun kana balukarna hirup engke di akhir sigana teh tok badak tok maung teu keung nyorang leuweung teu risi mapai leuwih ati gili gede hate kari kumaha behna rek hirup neut paehos hiji itikad anu geus leungit tina kaimanan ku pangajak hawa idajil laknatul nekad kajen nyeri sakarat batan malarat kitu sotenan para mitra keur salah saurang insan nu ingkar tina kaimanan ngagambarkeun hirupna dina ieu carita dedemit ku hasanca. Atur punten langkung cipayun kasugri para mitra nu micinta kana ieu dongeng dina judul dedemit ku hasanca. Bok bilih di antawis para mitra aya nu kasabit nami nuju alit. Atuh kasindir lakuning perlampahan dina ieu carios kasebat tadi. Hatur punten sakalede khususna ti watatang anu kagungan hak cipta kalih anu bidangkeun dongeng Mang Jaya. Sanes ngahaja ngagamarkeun para mitra imah mung sakadar dongeng nu teu aya kaitanana sareng para mitra. Kitu bubukanna ge. Mun panjang bubukanna ge. Da urang mah loba carita cenah. Hadeku carita gorengku carita dasar tukang ngomong. Dipanjang-panjang ingat dongengna we iraha cenah teh. Salse we salse. Rineh we rineh. Salse ngadongeng para wargi kena waktos lah keun dongengna judulna dedemit buah sancang. Tadi parantos digamarkeun aya di antara insan anu boga tujuan hayang untung tina enteng teu merhitungkeun kana balukar hirup engke di akhir. Ieu para mitra sadaya dugi ka antukna tunggul dirarud catang dirumpak. Kumaha akibatna ka jalmi model kieu? Kumaha geletuk batuna kecebur caina terhadap ka jalmi model kieu? Tangtos engke kagambar dina ieu dongeng. Janten ngadangukeun ieu dongeng mudah-mudahan aya mangfaatna sasieureun sabeuneureun. Mana nu kudu dicontoh ku urang, mana nu pikeun pieunteugeun. Ieu mah mangga nyangakeun ka para wargi sadaya, mudah-mudahan tiasa kangge bahan lenyepanin. Mangga para wargi. Urang sami-sami Bandungan kumaha jujutan ieu carios nu kasebat tadi. Kacaturkeun para wargi. Di hiji padusunan acanapi palemburan nu dikikis ku pasir-pasir kalingkung ku pagunungan. Sabudeur eta tempat harieum pinuh ku kayaning tatangkalan. Angin ngahilibir nebak sagala dangdaunan. Pucuk awi ting perenoi ting gareret paadu jeung baturna. Barang bang kalapa ting arulang mun ditelek-telek ti kajauhan lir jalma nu keur gugupai. Harita bada asar angin sore ngadalinding muraikeun sorat tongerek mata kelar mata paas nimbulkeun nyeredetna hate rus ras kana diri pribadi nu keur ngancik dina sagara prihatin. Manuk-manuk ricit bari tingkeu leber dina dahan tatangkalan cangkurileung jeung saeran patemalan bangun cerewen ungkut-ungkut mawa ngalulungkut sirit uncuing ngagelik mata ketir asa deukeut kana aponok hati. Manuk kuntul jeung manyar tinggarapak dina luhur pucuk awi taksiran rek ngarampih da puguh mangsa peuting geus rek nganci. Kitu we na kapungkur mah aya sisindiran. Ungkut-ungkut 7 likur tumila 18 isuk-isuk ngangkeup tuur mikiran harga beas. Namung alhamdulillah ayeuna mah nagara urang parantos maju. Anu kapungkur beas kudu ngantai geus teu kudu kari aya duitna bae. Jeung de dibanding-bandingkeun teu sabaraha maha harga beas. Mun patani we nu da repot. Ya kayang patani mah mahal beas teh atuh. Ceuk kayang nu ieu nu gawe murah jadi mana ieu tuju ieu teh parantos dugi kana titik di dinya antawis anu hoyong sareng anu bade ngical. Antawis anu meuli sareng anu bade ngical margi aya teorina. Jelas aya teorina dugi ka harga sakitu teh aya teorina. Janten eta parantos batu turun ke signa kitu. Janten terus teh aya deui
ungkut-ungkut 17 tumila 18 tumila parantos di aya hiji buktos yen kasehatan kabersekaan bangsa urang parantos majen nu baheula loba tumila ayeuna mah tumila teh leungit neangan keur ubar ge hese ceuk paribasana yang ubare keur tumila keur ubar hese ayeuna para wargi ieu teh nanakeun yen kabersihan parantos aya kamajenganana berseka hirup bangsa urang terus ajen kasehatanana langkung ningkat ieu teh aya sanes kumargi urang hartos nama dipimpin ku bapak pimpinan anu leres-leres tiasa ngaheuyeuh dayeuh ngolah negara kitu para wargi mangga urang teraskeun geus teu matak aneh kaayaan di pakampungan lamun geus nyedak kawan Cimadri sabudeurna geus caraneom poe ku hieumna tatangkalan anareup Batara Surya nu geus malibir kana sela-sela gunung ti tebeh kulon sabudeur madhab camadeb katireuy ku beleg-begna mangsa peuting cika-cika rabeng kaluar tina rurungkunan ciang-ciang jeung gaang geus mimiti reang nyedak ka peutingnakeun ditumu ku keureleungna sora lonok mawa keueung sora bangkong jeung bancet mah geus lain caturkeuneun puguheun tempatna nampeu ka pasawahan hawar-hawar kadenge sora budak ceurik ngadingdiut kaselangku sora nu batuk juga jego cahaya lampu celak-celak moncor tina bilik imah nu carang malah aya oge di hiji imah sora lalaki ambak-ambakan tebu-pugu ngado nyarekan kadoma dumeh gandeng bae beberelean hayang nyatu kitu polahna jalma-jalma di pakampungan dina mangsa nying hareupan peuting nu sepi jempet lamun geus brai beurang pada lunta nyiar kipaya nu init ka sawah geus teu mikirkeun kana tiris ku cireun nu teu sungkan ancrub kana kotakan sawah teu aral teu subaha ngingetkeun boga ibadaheun anak jeung pamajikan nu rek kapalasar pon kitu deui geus ting araleut ngabengkot naranggung dagangan anu kuli geus ting garedig inggis kabeurangan kitu umumna hirup manusia sapopoena para mitra sadaya kocapkeun saurang lalaki katelah Usman boga pamajikan katelah nyinoneng demi pakasaban Usman henteu matuh sakapeung sok milu buburuh macul sakapeung milu jadi kuli laden kitu jeung kitu bae hirupna Usman sedeng dina adat jeung nabasana goreng naker kasasaha teu weleh sia aing geus puguh ka pamajikan mah lamun aya kakeuheu tara ieu ngareret ka tatangan nu deukeut gawena teu sirikna unggal poe dordar papaseaan tina urusan kahirupan ongkohan pamajikanana boga sifat panas barang teu kaop tatanggana barang beuli naon rupa sok terus ngeceblek we para mitra ngeceblek ge para mitra kahareupeun anu jadi salaki matak nimulkeun panasna pikiran atuh der jadi buah catur papaseaan kadangkala keur nyinoneng sok punung kan jadi kolot tapi ukur sapoe dua poe geus balik deui ka imah majarkeun teh pasea anjing cenah dina hiji poe parang Usman henteu balang siar malah harita keur ngadangais budak anu bungsu kira umur 2 tahun diais ku samping kebat geus rarawing sisina awak Usman dibubuligir teu di kaos-kaos acan sedang calana sontog hideung geus belel nyaan hirupa heureut pakeun pungsat bahan teh lain babasaan karanapan pisan ku Usman dina waktu harita ari anak ngadereh del para mitra geus boga 5 urang aya can aya nu tawakal waktu Usman keur luntang lantung diburuan bari ngangais budak punceng hisa urang lalaki tengah tubuh leumpang meninggal geding bangun anu rurusuhan si horeng pamana katelah Mang Elom ngahaja rek minjem masundung keur ngalasuluh ka gunung kunaon budak teh diais wae euy teu hareng mah ceuk Mang Elom bari ngarampat tarang budak nu keur sare dina aisan teu Mang biasa we lah sok datang rungsing rek ka mana tuh Mang ngahaja ka dieu nya eta perlu nama rek minjem sunung sugan parang isukan rek ngalasuluh ka gunung itu gaya sunung anu sabeulahna pocat diparake ngagotong tatapakan ku barudak nah tudah nganggur sunung maju di bibir yap ka jero heula atuh Mang temal Usman bari ngalacat unggah dituturkeun ku Mang Elom diuk mah dina babalean nu diamparan ku samak salancar
Ari Usman harita nyarekeun budak di kamar. Nu teu lila guru tak nyamperkeun gek diuk ning hareupan pamana bari nunda ududu. Kamana ari inung budak teu katingali-tingali euy. Jeung meuni asa sarimpe kieu, ceuk Mang Elom bari ngarongkong wadah ududeun rek ngaroko. Kateuing ka mana losna Mang dati isuk-isuk ke can datang. Duka kagirang ka kolotna duka kalanceukna. Sagituna deui lah balik-balikanan aya di imah sok rawing ceuli kuring mah. Rawing daun ceuli Mang. Temal Usman rada humandeuar bangun sengah ngomong. Rawing ceuli kumaha ari laing batur maresep riung mumpulung jeung anak pamajikan. Ari laing pamajikan eueuh teh siga nu atoh geuninganan. Eta ari aya di imah teh sok remen ngadatangkeun pipaseun wae Mang. Itu teh ieu teh wah pokona mah rupa-rupa pi omongeun teh. Beuki ka dieu asa beuki rewel gawe juda jadeun. Lamun ngomong sok hayang meunang sorangan. Diomongan babarinya ngangang. Malah wani nyebutkeun lalaki eueuh guam. Lalaki ku euleun jeung rea-rea deui basa nu watak ngadatangkeun pinapsueun. Teu kitu sok dagang tutut we jeung aseupan mah gawena teh. Cek Usman ngomongkeun nu jadi pamajikan. Nih, geuning eta. Aya karajinan make dagang tutut jeung aseupan sagala. Resep ari kitu mah kasebut awewe rapekan mah. Awewe binangkit geus bisa mantu-mantu kana karipuh nu jadi salaki. Nya lamun dagang tutut jeung aseupan nu sabenerna mah kukuring moal diomongkeun gorengna Mang. Ieu mah disebut dagang tutut jeung aseupan teh bibir we nyungcung bari budi mani baketut haseum kitu. Hehehe ari laing yo. Matak pikaseurieun bae ngomong teh ilaing mah. Panya dewek mah nya we pamajikan ilaing dagang tutut jeung aseupan. Boroku dewek dipuji soreng nyungcung we bibirna nya. Cek Mang Elom ngadak-ngadak ngeunah seuri samalah Usman ge rada ngabalieur. Hatena mah manehna ge hayang seuri. Lah, lamun seug boga duit keur nyerahkeun diserahkeun Mang. Dikokohot ge teu guna-guna kasebut rumah tangga awet rajet. Keuna ari kitu malah sugan ku ka kuringna moal ngarasa rudet teuing kana hate. Ka manehna bebas sugan manehna papanggih jeung kasenangan. Rumah tangga jeung kuring mah kieu jeung kieu wae geuninganan dirasa-rasakeun teh. Isuk rahu sore rahu saumur-umur digugulung ku kabingung. Kasusah eueuh kendatna kalah budak we meuli rayap. Cek Usman bangun nu seungahna keur. Ye. Ulah nepi ka papegatan euy sing karunya ka barudak mangkaning barudak can aya nu tawakal. Ke kumaha barudak akhirna jadi bacacar. Sedang budak teh merlukeun bimbingan jeung jadi inung bapa kari-kari ilaing aya pikiran kitu rek nyerahkeun pamajikan. Dosa temenan lamun seug barudak ilaing teu kaurus. Cacakan ayeuna ge masih keneh kaaping ku inung bapana sakieu komo papisah meureun. Cenah eta rumah tangga ilaing dina waktu ieu keur prihatin atawa teu waleh susah jeung susah keun bae sing aya kasabaran. Dari soal kasusah mah tong boro ilaing sanajan emang jeung sakumna manusia ge. Teu boleh aya we kasusah mah. Ngan dina kasusah eta rupa-rupa sifat jalma mah ulah sok ponok harepan. Komo ilaing mah murah keneh. Tanaga masih keneh bedas, lengkah masih keneh panjang. Nah, heureuh teuing pikiran dadunya teh henteu sarubak daun kelor atuh. Keuneu wayahna ulah kapalangnya sabar. Ayeuna ilaing keur hirup prihatin. Tapi sahanunya ho isuk jaga ning geto. Isuk baring supagi ilaing diparengkeun boga jalan kahirupan anu bisa nyugamakeun ka anak pamajikan. Cek Mang Elom ngageletis ngomongan Usman anu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya. Mang Elom ngageletis ngomongan Usman nu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Nya, ikeur kuring mah kitu Mang, ngan indung budak mah nu disebutkeun kudu sabar teh ih kalah kamun cereng. Pokna teh heueuh beuteung kukurbukan barudak reang moal kalis ku sabar. Jadi tungtungna mah asa koleng kana pipikiran ge Mang. Ari kuring rek ngadaptarkeun kana transmigrasi kawas batur indung barudak mugen teu daekeun. Pok-pokana teh rek nanahaun los-los kapeuntas di dieu ge teu kurang pikeun usaha mah. Jeung kuring mah melang kanu jadi indung bapa we mangkani geus karolot ongko. Ngan kitu ingetan inung budak mah nu dipake dasar teh melang ku inung bapana cenah kitu. Tahu matak naon adu milu transmigrasi ka ditu. Padi gemor-gemor ke dina radio ge transmigrasi cenah. Transmigrasi teh pokona mah ieu teh
hiji cara sangkan orang bisa hirup merenah we di tempat anyar lantaran cenah dibere tanah orang di ditu da mangge lamun seug tanaga gede keneh mah ini kawas batur ngan ieu tanaga geus hengker boro-boro ngurus lahan aya kana 2-3 hektarna sakeuleun ku cerak-keceruk di kebon sacang kewok mani geus sering hapranyug teh sirikna biji lekesang tina panon-panon haeuh hari pamajikan ilaing milu asup kana ieu teteh naon geuning cenah nu dianjurkeun ku pamarentah zaman ayeuna teh eta naon asup kabeh cenah matak majikan kuring mah henteu mah engko ku kuring dicarekeun bae lah sanajan budak geus leuwih ti 3 ge pada marawa milik masing-masing sugan bener ari pada mawa milik asa teh mah euy ngan milik eta di mana jalana lamun teu diikhtiaran ku ilaing kasebut nu jadi bapana sedeng ilaing dina waktu kiwari keur ngalumruk teu boga pakasaban nu matu sedang batur ge nu boga pakasaban matu arasup kana kabeh nu maksud mah sangkan aya kasaimbangan antara kahirupan jeung urusan sajabat ti kitu ngajaga kana kasehatan awewe dan hantem-hanteman boga anak mari ripuh atuh keur lalaki teu ngarasakeun kana ripuhna ngabere gejelkeun sirah budak ngan lalaki mah ngarasakeun ripuh teh keur marabanana jeung keur waraga di sakolana da moal hade boga anak teu disakolakeun rek jadi naon kena atuh lah keun bae mang geus palang ripuh lah hari geus kitu mah teu naon-naon mang masa kadar ngelingan kadar diturut jeung henteu mah kumaha ilaing nya di mana surung teh euy rek minjem sapoe isuk mah itu dipipir cokot we lah tuh ngan rancatanana potong keun bae rancatana mah aya di imam mang hayu atuh euy mangga mang wayahna we lah teu disuguhan cai-cai acan keun bae geus da geus ngopi geus naon mang teh temal mang elom sanggeus nyokot sundung jadi balik deui ka imahna dek Usman diuk dina babalean teu boleh dibarun ku rumahuh narik napas panjang siga nu seunggah hate geus kitu gareneng ngomong sorangan aing mah rajeun kaumahan kudu jadi paman sorangan ngadon ngeceblek we sugan terek naon rek barang bere atawa nitah barang gawe ieu ngadon los-los kana urusan transmigrasi los-los kana urusan KB dipikir-pikir gablek dulur teh eueuh nu sahulueun dulur sorangan kararitu yo dulur ti pamajikan teu baleg eueuh we silih belaanna teh baru garajaki tingkal lemet sieun dipentaan geus puguh nu jadi mitoha mah teu beunang dikoet kudu keked tong borodaek barang bere ka incu nu di dieu nempo ge jarang teu kawas ka incu ti anak nu panggedena meni teu sirikna unggal poe didatangan nya ari ka incu aing da eta meureun aing mah kasebut jelema nu eueuh deuleukeuneunana ari kahayang teh ulah kitu sing sarua we ka ditu incu ka dieu incu ulah cucuk panon teuing ngabongkeun aing hirup sangsara sakalian paamprok di jalan pasampangan ge bari ku aing ditanya nu bener-bener dina nemalan teh tibang kunyem lamun teu sieun doraka dibajeng cokorna ku arit ku aing lamun aing jaga ning geto baring susuk baring supagi diparengkeun boga milik heug nu jadi mitoha atawa di dulur-dulur ti pamajikan kadarieu ruhah rahuh rek barang penta tibatan dibere mah ditongengan ku aing balah tabongan manehna eueuh tulungna pisan ka aing kalah kahayo ka indung budak ngorojokan teu balik make nyebutkeun keurna naon sagala boga salaki kana eueuh gadag duh nya an laing mah lamun teu sieun dibui sigana pedog aing ngalabak teh kana tarangna kitu gegerendenganna Usman harita ngadon ambak-ambakan kana eueuh jelemana ongkoh nya ari diteang kana kitu nama dulur ti pamajikan jeung anu jadi mitoha meuni eueuh pisan kanyaahna sakalian ku Usman dipentaan bako sarokoeun oge cukup nyebutkeun can meuli atawa bea komo dikumahaan duit atawa beas mah meuni lungas legis hayang kapi andel teu boga majarkeun teh papaehan teh nu matak pantes keur Usman rek ngewaeun oge ka dulur ti pamajikan jeung kamitohana lantaran eueuh pisan tulungna eueuh pisan kasosialanana sigana teh rek barang hakan heung rek henteu mangsa bodo asal aing wareg sorangan waktu Usman keur ngajejentul sorangan di tepas urutak nyinoning pamajikan Usman harita teh datang jalan ti dapur lorol silahna nonghol kana lawang kasampak Usman keur melengup jeung ngalulungkut aya aku mah pantes maneh jelema teh nya ih meni eueuh kagore jaganana pisan
gawe hulang jentul ngahurun balungku tulang lain heug liar ka ditu kaos batur da beuteung ku kurumukan mah moal ngadak-ngadak wareg ku nangkep tuur di deuleu-deuleu misigan butak pikiran teh kayak kieu matak ruksak diri sorangan hirup kari kulit jeung tulang we awak rengkung teu beda ti pepetek garing cek nyenoneng sadatang-datang ngadon nyokelan pinapsul atuh pugu Usman mun cereng beungeutna semugeun. Kumaha anu kauninga para mitra nyenoneng datang-datang ngadon nyokelan pinapsul atuh pugu Usman mun cereng harita beungeutna semugeun. Nah aing teh kudu kumaha sia koplok tuh uyahana keur sia beuki lila asa beuki lancang ngomong janji calang apa bujur sia cerewet sia bawel dibeakeun ku sorangan yang ngecablak we hirup teh sia cek Usman bari mureleng kana beungeut nyenoneng terek ngecablak kumaha da gableg salaki teu sarua jeung batur eueuh kaguam teh mah nyenoneng bari ngabalieur miceun beungeut reketak baeud meni kuraweun nah aing teh kudu kumaha sia noneng ha kudu babadog kudu rarampog kudu jadi garong aing teh angsa bodoh di dinya rek jadi naon-naon oge ai sakira kauntuk mah anu eta we ulah ngalulungkut wae di imah kapas teu boga uruseun we moal hade beuteung barudak lalempet na moal era moal batir lamun barudak jadi baru sung lapar dah gandeng sia noneng cablak we sia di siksa sia ku aing ge cek Usman merejahna tuh halusnya rajeun rek ngareunceman kanu jadi pamajikan ku panyiksa lain ngareunceman ku perhiasan kawas pamajikan batur sudi najis teuing aing mah kudu disiksa ku salaki make heulaanan da boga salaki teh lain hayang seueuh ku disiksa nyana-nyana pikeun mah najis teuing aing mah dikawin kudu kitu patut beureun oge teh mah nyinoneng bari abeuh ka jero deui ngagebrukeun panto dasar awe kucreuk sia cek Usman bari jerut turun ngarawel ka meja disampaikeun nu disampaikeun dina siku-siku panyaweran geus kitu gidig init dibarung ku budi meuni jamotrot keuheul kanu jadi pamajikan harita Usman init nati imah rek ngadon ulin ka ulut babaturanana sakolana waktu keur di SR kene maksudna rek minang saraya hayang milu usaha teu kacaturkeun di jalan Usman geus tepi kanu dituju kabeneran nu rek dianyangan nyampak keur luntang lantung di buruan pok Usman uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam ai geuning Usman ka mana euy nah jawe ka dieu geus heubeul hayang panggih syukur atuh maneh masih ngaku baraya euy ka jero atuh cek Badrun bari harita teh ngalacak unggah ka imah dituturkeun ku Usman gek dariuk dina kursi ditepas guprak Badrun nu wadah ududen jeung bengsina sarta pok nyarita deui kemana wae tuh man mani blengles euy abong kena geus beunghar ayeuna mah teu inget kan hitut-hitut ajan euy gih gue geus beunghar moal mata dewek jarang ka dieu gengan euy beunghar teh beunghar ku babenjit dewek mah temal Usman bari ngarongkong wadah ududeun tuluy nyieun sarokeun samalah diseuneuan kalepus udud meuni bangun anu ngeunah ongkohan ti isuk-isuk teu manggih udud pisan da puguh teu boga ieu geus boga sabaraha hiji budak teh saeutik aya we ka 5 ka 6 mah euy yang masih kena dikandung hahaha risia aduh nah si selut meuni matak pikasirieun wae ngomong teh euy panyana dewek menyebutkeun kakara teh kakara boga hiji atawa 2 ari celek ketek teh geus tengah losinya aduh nah teh asup kabeh lain teh cek Badrun asa suka make seuri sagala lah asup kabeh mah henteu ngan asup kabeh si kenyul sia mending ngeureuyeuh keneh nyieun budak teh Usman nyieun budak eta mah rasa moka hawe pemajikan saya sok jarakam euy barang dahar ti peuting jadi kabobong meureun beuteung nanya sugan temal Usman ku ayeuna make daek seuri sagala teu samodel di imahna beurang peuting ukur bareuh pipi jamotrot ngadututut pamonyong-monyong jeung nu jadi pamajikan lain euy nu sabenerna maneh ka dieu teh naon man eta mah asa heubeul ti heubeul ka karnicak deui ka dieu euy cek Badrun bari neuteup ka Usman nu keur ngelepus udud bangun nu nikmat dah matak ngahaja yang panggih pokok penting nama euy atuh saja batik kitu rek ngadon ngaleungitkeun ka pusing we jeung ka susah dewek teh lah ari kieu mah liar ti imah titinggalian teh meni asa plungprong teu asa sarumpak teuing samode cicing di imah euy ari maneh eta didenge-denge ngan pusing jeung pusing we susah jeung susah mun can kadenge ngomongkeun urusan ka bunga dewek mah geus ngarasa bosen euy ngadenge maneh usik nyebutkeun susah perkara ka susah mah tong boro maneh sanajan dewek euy
atau nu sejen kasus sama tuh oleh ayah waktu nasib